Jang, erek ka mana? Karena ke sekolah, Nah, make baju bebas. karena bagi rapot, jadi baju bebas. Eta naon deui? Oh iya, kemarin kan cek guru, lamun bagi rapot mau orang tua, ya orang mau botol. Janganlah. Jang, Eh, ulin yuk ke mana? ka gunung. Ek naon ke gunung. Ya ulin atur ramean. Bosen, ayo ke gunung. Bisa hayang nyaho Naon? ka gunung Galunggung, gunung Gayut, gunung Sabelah, gunung Gunut. Udah wae ini mah. Serius? Ek naon ke gunung. Nyarek ngadaki atuh. Puncak. Iya ke puncak. Capek-capek ngedaki. Itu banget paling geus ngedaki. Ari sia, kunaon? Dieu keula. Bi anu cilaka Di mana? itu di jalan. Cilaka kumaha? Itu katabrak pokona mah kagele ieu hujitna keluar sih ya. Terus ayeuna kumaha? Diantep itu di jalan. Hayu tuh urang ka ditu. Wah, rek naon ka ditu? Ari sesama mah kudu tulung menulung. Sesama naon itu mah beurit. Jang, eta sepeda di mana? Apa dah itu? Pamanggi di ditu dibawa we. Balikeun si sangka bangsa. Tuh minjem heula sakedeung mah. Balikeun. Si jelemana neangan. Heueuh lah. Ari sepeda geus dibalikeun. Geus itu. Janganlah. Sok. Tapi ya. Curang dulu itu. Akan atuh aya sesama jelema mah kudu tulung menulung. Heula jelema. Oh, jelemaan. Balikan deui. Tilo. Jang, erek ka mana? Iya, ke sekolah. Goblok aing otak pada